Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tembang Sunda, baraya akang prajurit Siliwangi, wilujeng wayah kieu patpang di sareng siung kuring, tangtosna di acara ngopi ngosan ngobrol santai. Nah, kaleresan abi ayeuna parantos sumping, parantos Pak Amprok Jonghok sareng Akang Tria. Kantenan sareng Bang Apep hatur nuhun nya parantos ngangkeun sim kuring di dieu. Nah, kaleresan kieu baraya tembang Sunda bilih misalkan aya anu hoyong terang kamari kan kantos viral nya Kang nya. Terang teh tos viral kamari. Oh, iya. Suka mana wae. Kan tos viral. Alhamdulillah kan sekedar hiburan itu berseni itu. Berseni gitu. Istirahat yang berseni. Da upami misalkan ngamumule teu kurang bade kusaha deui pangantennya tah gitu. Nah, di balik lagu viral kapalangnya kamari versi anu hoyong sababaraha baraya nu hoyong terangnya, nu hoyong terang live langsung versi langsungna kapalangnya nah ayeuna urang taros heula. Kang Damang kan? Alhamdulillah. Bang Damang. Nah, kaleresan kan upami abi bade narosnya ke ayeuna kagiatan Akang teh selama ayeuna naon tah? Selama Covid nya ayeuna nuju pandemi kieu. Alhamdulillah. Panginten dinas biasa. Mohon pamit istirahat abdi sering berseni gitu. Oh, sering berseni. Pamit aya kegiatan istirahat makan abdi senang berseni gitu. Alhamdulillah digunakan istirahat abdi ku berseni gitu. Tapi upami di balik lagu di situ bakal aya anu namina tukang gitar panginten Kang Bang Apep pangintennya. Iya tos aya anu tos nyarengan gitu nya. Oh janten kieu baraya upami misalkeun di luar dinas nya si Akang Tria mah alhamdulillah upami nuju jam istirahat sok rajeun gitu nya, sok rajeun berseni gegemrungan atanapi ngaper lagu Sunda pangintennya nya alhamdulillah kamari kamari gitu jadi bangga reueus bangga sami wae lah nya nu penting mah urang memulai budaya Sunda. Nah kamari teh abi seueur pertarosan kawitna di Instagram Tembang Sunda, ku abi kan di-up di IGTV. Alhamdulillah responnya saya pisan. Alhamdulillah. Terus aya nu komen kieu, "Duh cenah Kang, istri nu ngomong gitu abi. Aduh cenah. Gaduh we nu kieu cenah hiji atos cenah." Padahal eta mah nya respon follower Tembang Sunda antusias pisan ngadangu kapalangnya da upami misalkeun kapalangnya mah biasa dikaper ku seniman-seniman biasa tapi ieu mah unik. Nya kaleresan Kang cenah aya nu naroskeun wah cenah anggota TNI saya cenah reueus kana budaya Sunda gitu tiasa berkarya tapi ieu teh ieu hukum jeung prangungkul aya aduh da biasana kan upami prajurit mah katana kan orang seberang begininya da panginten si Akangna asina mah orang Sunda nya abi ti Sunda moal disebatkeun orang mana-mana sebenarnya orang Sunda gitu nya orang Jawa Barat lah gitu nya. Nah ayeuna mah tong lami-lami lah urang dangukeun versi asli lagu kapalangnya nu sakieu ayana prung urang dangukeun wae siap kan? Mangga. Bang Apep siap? Yud siap? Insyaallah. Alhamdulillah. Siapnya urang dangukeun ieu ku salarea. Prung. Tuasa kedangantosan kantenan lami hasrat hati ngagedur tiun patarima dina soca sangat usah kijen
Swanten aslina versi aslina lagu kapalangnya Aduh. Kang Tria. Baru ya. Namanya ada istri. Ada istri Paling pantesan ada yang ngajerit. Aduh. Ada istri. Mohon aduh. Untung ada kado bieu. Agak-agar pisan ieu yang ngamerinding kieu abdi astagfirullahaladzim. Nah, panginten kurang sambung deui kana obrolan Kangnya. Mangga. Uing kagoknya. Naon? Ngenahan nggak biasa kikituan. Dibalik. Oh, jadi kamu Are manawi abdi teh atraksi gitu Ya, kan atraksi, biasa ya. mah Goler. iya mah nangtung Nah, kan nangtung nya kalau kan tapi Jungkir. tapi Baik, kita. super aduh supir aling ngebang plakna asa ngebang plak aduh asina eta. rawas Nah, gitu. Nah, janten aya nama orang sambung deui kan obrolan salajengna. Nah, janten ayo maneh laras ka Kang Tria. Kan ayeuna Akang kantos dikenal gitu nya tos di tapi abdi taya maksud yang terkenal taya maksud naon deui salain ngambung budaya gitu budaya seni gitu tuker pikiran sareng hoyong ngamajukeun seni budaya Sunda. Ya istilah nama pamisakeun hoyong teh nama eta nomor sekian Aduh, pangitnya. taya. Tapi dah alhamdulillah gitu nya milik mah milik apa gitu nya. Ya alhamdulillah gitu ayeuna tos lumayan lah piwar eta si lagu kapalangnya artinya kaleresan kantos diapresiasi oge ku nu gaduh laguna langsung pangintennya ku Aabil sareng Payayan pengintennya. Nah, janten namanya sanes motivasi ya mah kanggo kapayuna tah. Jadi aya terobosan naon tah Kang ayeuna tos ka Sunda terus ngakaper deui Sunda tanapi lagu pop, lagu dangdut tah. Kumaha? Margi ka wargi sadayana pesen pisim kuring hayu urang sasarangan orang majukan budaya orang tong sieun teu aya naon gitu abdi ge teu aya ngangge rekaman anu hebat teu aya ngangge aplikasi saayana jantan urang hayu urang berseni tong sieun teu gaduh aduh da abdi mah teu aya ieu teu aya teu gaduh peralatan canggih teu kedah abdi ge ngangge HP sareng ngangge naon aplikasi apus teh aya mik mung 60.000 anu di pasar minggu. Kayak tukang kenang atunya dos wae kunaon era. Eta pada mah kopian heula atuh. Kopian heula kan. Kopi luhur. Nah, kopi lah di kopilanya. Nah, ayeuna lajeng ka Bang Apep. Bang Apep tiasa Sundanya Sunda. Kumaha ieu tanggapan Bang Apep Kang Tria ini tos lumayan saya di YouTube kumaha atanapi bangga atanapi bunga kacida gitu tanggapanna kumaha anu sadidinten nyarengan nya ngagitaran gitu kumaha tah unek-unekna. Nah, kieu nya janten ieu teh aduh udah. Cing kita bergaulkeun Janten sanes tahu bulat we nya anu dadakan. Jadi ieu dadaknya diserang gitu. Ya. Kumaha tah? Ai di abdi mah kan ieu mah hiburan teu apa gitu bade ieu nya. Kumaha mah hiburan yo di waktu senggang namun pas istirahat gitu kan. Ya inti nama merasa bunga oge gitu nya alhamdulillah gitu. Nah janten kieu Kang kawitna kan abi acan terang si Akangnya ti payun abi ninggal di YouTube. Wah ieu sae ieu prajurit itunya nyanyi lagu kapalangnya ya abi kumaha gitu hoyong tepang sareng si Akang teh abi ti payun aya duh ada hari TNI mah nya galak. Abi teu wantun ti payun teh abi iseng we Pak. Segan bisi usaha cenah gitu bisi bilih kitu. Nah abi teh ngawanikeun nyalin cobi urang DM gitu nya. Abi teh di DM nya kan ti payun teh nya. Alhamdulillah responnya lami. Ada biasana abi nge-DM selang setengah jam ieu mah 2 dinten panggilan dia bukan namanya tiba-tiba teh ada ratu terang udah mah cuti asa nge apa naon gitu namanya seberasa sih pangitannya IG terang teh upload sareng nya
foto terus gitu. tak tetiasa anu kumaha kedah kumaha ieu Ya. aya tulisan promosi naon itu promosi terang YouTube-nya gitu kayak naon wargi di barak gitu nya ya. terang gitu Terang. kanu internet Ya, kanu ya, itu ya, janten ya. ku wargi di barak gitu da terang abdi mah bodoh Terang gitu. Sami abi awam gitu. upami kanu ieu masih kene awam. Nah ti poin teh abi kantos gaduh sangkaan sanes. Duh ieu abi teh dianggap benernya. Alhamdulillah tapi nya selang ku abi tos DM anjeunna tuker pikiran, tuker nomor Tapi itu abi WhatsApp-nya. itu seneng nanti tukar pikiran Tukar sharing. pikiran, tapi Masalah itu budaya. tukar pasangan mah enggak nya. Alhamdulillah itu mah. Asik dua aduh ayo. Apunten ieu mah banyol ya. Iya, Nah, jantan pokoknya mah alhamdulillah abi dugikeun ka ayeuna terus ditepangkeun nya alhamdulillah lah si akangna ngangkeun abi kitu nya. Abi tong disanggi sasaha nya anggap da ibaraya nya ngan kalersan cenah tong sungkan-sungkan begitu nya. Kalersan abi linggi di daerah di oge gitu pamingke insyaallah pami amun ka dieu. Kang udah mah oh ka dieu gitu pangitengnya ngaliwat larang pangitengnya nah gitu nah ayuran mah di mana mohon gitu nah ini orang lemparkeun tanggapanna Mang Yudi Mang Yud kumaha ya kumaha ya didinya ulah berdua pakai komen atuh komen Abi mah alhamdulillah apresiasina abi pisan sugan teh TNI teh jeung perang jeung ulah urang atuh sih Aipek teh jeung lagu-lagu Sunda Naomi wah mantap juga teh ieu dungkul aing mah mantap pokona namanya mohon abi mah pokona mah angkat jempol pisan lah tiasa ngangkat eta budaya Sunda eta paling lu lagu abdi bangga gitunya sareng seniman-seniman Sunda itu bangga pisan sarai gitu aduh suantana aduh meringkat rinding pisan Pak Haji Yayan almarhum Pak Haji Darso ya mohon tak enak Kak Mang Oon aduh bangga abdi bangga pisan karena selaku orang Sunda gitu nya bangga pisan saya pisan karya-karyana gitu malahan abdi ge hoyong nyanyikeun gitu hoyong ngajak gitu sanes-sanes gitu ngadangukeun ngarah tertarik deui budaya urang jadi bangkit deui gitu bangkit deui budaya urang Ya, gitu bangkit deui. teu aya hoyong ngaklaim kumaha kanu nyanyinya kedah bangga abdi bangga pisan tapi insyaallah ka payuna ku abdi di DM-an lah nu gaduh laguna hiji-hiji ku abdi ya ya suga we atuh engke mah tiasa kole bareng pangiteunya Mohon, sareng supaya seniman-seniman budaya. senior gitu nya Mohon, tiasa nya ieu nama lah biasalah sharing bareng oge gitu nya Mohon. nah tah gitu panginten barayanya